Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadayana khususna ka bobotoh nu aya di Jawa Barat sakumna oge khususna nu aya di daya Cimahi oge daya Bandung. Insyaallah minggu ayeuna urang bakal ngareah-reah, bakal curak-curak, bakal suka bunga, konvoy, pawei, ngabagiakeun Persib jadi jawara anu kadua kali berturut-turut ngantetnya 2 tahun. Alhamdulillah ieu mangrupakeun hiji nikmat anu kalintang agengna. Tapi omat baraya ieu pupeujeuh Kang Jayus ya ka baraya sakuna biasa mah barudak bobotoh anu marejeuna ieu anu SMP SMA ulah nepikeun ka kajadian ngaruksak mobil motor anu plat B atau plat tahun wae oge. Sabab anu plat B teh henteu sakabehna urang Jakarta. Eta teh kalolobaanna mah urang Bandung keneh, urang Cimahi keneh, urang Sunda keneh. Anu sapopoena ti Senen nepikeun ka Jumaah garawe di kota Jakarta, di Bekasi, Tangerang, Depok jeung sabudeureunnana anu make plat B. Lain maksudna anu datang ka Bandung make plat B teh lain arek ngahaja, arek ngamusuh, arek wah pokona mah kumaha. Kabeh oge arek balik ka imah sewang-sewangan. Saminggu gawe di Lemur Batur. Tah waktuna weekend atawa akhir pekan ceuk basa legegna mah nya hayang panggih jeung kulawargana sewang-sewangan hayang kumpul ngariung. Kari-kari ayeuna ngadon di raruksak mobilna, disaregagan jelemana. Ring pernah boga pengalaman ya. Poe Sabtu harita Persib main duka jeung mana di luar Jawa Barat, di luar Bandung. Ngan alhamdulillah harita menang. Alhamdulillah menang. Tah kuring teh da ngilu bunga oge nya tos lalajo Persib. Geus weh ka kulawarga teh aya uang modahar di luar. Kebenaran anu dipilih teh nyaeta rumah makan Haji Ciganea anu aya di Pasteur. Rasana ya bakal biasa we, bakal tenang gitu nya. Sanggeus kaluar ti gerbang tol Pasteur asup ka jalan Dr. Junjunan, di dinya loba pisan bobotoh baru nu marejeuna we pokona nu kadari itu baru dak kumpul SMP SMA gitu. Jeung nu garadeg loba anu kana motor atawa mah biasa we ngabri ngariung di sisi jalan. Maranehanana ngaprovokasi mobil-mobil anu plat B. Duka naon maksudna? Ngahalangan jalan. Malah ngaprovokasi ka supir atawa ka jelema nu aya di jerona. Nyebutkeun dejek anjing. Ini bukan Jakarta, ini bukan ibu kota. Persija naon pokona mah beureujeng leuheung mun kitu mungkul mah. Ieu mah capikeun ka ngararuksak baraya. Dejek. Oh. Orang Cimahi. Orang Cimahi. Sibuk anjing. Goblok. Ganeng. Arogan. Aing urang Cimahi jeung Persija goblok. Bel. Gasep mata, Bos. Mantap. Naon eta tong eta hayang. Untunglah harita kuring ngaluar nurunkeun kaca bari jeung ngomong aing ge urang Cimahi aing gitu bari jeung keheul aing ge bobotoh sarua jeung keheul sok sanajan pamikan harita rada ngahulag gitu nya geus tong sarwana tapi nya kan kesel gitu kunaon nu sasaran teh mobil anu teu tua-tua dosa anu di jerona ge kan lain jelema anu ngadadak keluar gitu maena kur ngarariung ya barudak bobotoh teh di sisi jalan langsung keluar ngomong Persib anjing misalkan atau bobotoh piking anjing bomber teu ieu mah cicing we bari jeung nya rada deg-degan rada was-was di jero teh was-was teh panggih jeung bobotoh anu teu sawawa anu teu dewasa jiga kitu baraya ditukangin kuring alhamdulillah mobil nu hareupeun kuring lolos kuring oge alhamdulillah lolos asup ka rumah makan Ibu Haji Ciganea ditukangkeun aya mobil Brio eusina sapasang awewe jeung lalaki mobilna dihalangan deui siga kuring gitu malahan mah mehena teuing kumaha pokona mah ngadenge beja mobilnya diruksak baraya ditukangkeun teh deket Ibu Haji Ciganea harita. Baraya maksud kuring kieu kasauran Pak Haji Umuh oge netelakeun wireh cenah yeuh barudak bobotoh ulah ngaruksak mobil anu arasup ka kota Bandung ka kota Cimahi anu make plat B sabab eta teh teu sakabeh urang Jakarta eta teh urang Bandung keneh urang Cimahi keneh urang Sunda keneh kabayang teu lamun ayeuna urang geus ngaruksak mobil pokona mah hantem pokona kabeh nu plat B dihantem diruksak
pas balik sing horeng keluarga urang keneh, sing horeng dulur urang keneh, kan jadi riweuh gitu kan nya. Jadi intina mah keur nanaonan ngaruksak mobil, anu teu tuah teu dosa. Ieu waktuna urang bobotoh di sakumna, urang pastilah mika cinta ka Persib, mika cinta ka tim ka reueus urang Jawa Barat gitu nya. Tapi ku cara ngalakukeun tindakan-tindakan kitu otomatis lamun ka blow up di media kadenge ku urang Jakarta oge engke kabayang lamun plat mobil D, Z, E, T jeung nu sejedan urang Jawa Barat asup ka Jakarta lamun diruksak jiga kumaha kabayang teu nepi ka dinya. Jadi pepeujeuh je kanu geus darewasa ya bobotoh anu geus darewasa jaga kuring ge bareto osok gitu. Wah pokokna mah mun di stadion teh beda atmosferna beda kitu nya lamun datang ka stadion langsung lalajo teh. Tapi dina hate aya rem gitu mal mungkin ngaruksak, mungkin ngaganggu batur. Ai wajar lah ari make motor rada tarik suarana gitu mah. Ieu mah teu sugan subrat-sebret ka batur. Jadi kudu didik deui barudak-barudak tah bobotoh anu ngarorak keneh. Da geus umur sakieu mah boro-boro hengki kituan baraya anu puguh mah anu kapikir teh pay later bayareun, cicilan ka bank bayareun, imah omeaneun, budak waragadaneun non sakolana, hirupna, pakena nanaonna. Kitu tah. Komo deui ayeuna ye urang dipimpin ku Gubernur anyar Kang Deddy Mulyadi anu salamina nitipkeun Jawa Barat, warga Jawa Barat kudu someah ka semah, hade basa ka sasama, kudu rengkuh ka tamu nya handap asor bari jeung nya urang teu inferior gitu tapi handap asor. Jadi gitulah bari intina mah hayu urang ngareuah-reuah, hayu urang suka bunga, hayu urang curak-curak tapi entong ngaruksak kandaraan batur. Sabab eta teh urang Sunda keneh, urang Jawa Barat keneh. Atuh meureunna aya urang Jakarta oge anu kabeneran hayang anu manehanana eueuh sangkut pautna jeung Persib jeung nanaon mainna warga biasa we. Kan loba anu hayang wisata ka Bandung, hayang piknik ke Bandung, hayang kulineran ke Bandung, anu akhirna maranehna ngaluarkeun duit balanja jajan di Bandung, ekonomi jalan. Kabayang teu ku alatan kajadian mainan sieun asup ka Bandung otomatis PAD ngurangan pendapatan asli daerah, oge ekonomi rakyat, UMKM teu muter. Coba lamun misalkeun Persib curak-curak menang teu nanaon, mun pas menang ari isu mah jelas pugu bakal booming kabeh kitu nya. Mun hari pope biasa ya lamun Persib mainan teu daratang misalkeun urang Jakarta atau anu plat B anu urang luar kitu nya. Nya otomatis ngurangan pendapatan urang, UMKM jadi teu jalan. Jadi omat isuk sok sanajan poe Jumaah Sabtu Minggu tangtuna bakal jadi momentum anu ka cida gedena pisan, urang bakal suka bunga ngabagiakeun Persib Bandung jadi jawara liga anu 2 kali 2 tahun berturut-turut anu ngantet tapi urang jaga keamanan, katertiban, kasalamatan urang sewang-sewangan. Lamun aya ngaprovokasi tewak mun bisa mah harewosan tongerakeun aing anjing gitu we. Tongerakeun urang Bandung, tongerakeun urang Sunda. Sakitu we ti kuring Kang Jayus pepeujeuh ka balad-balad KB. Hayu urang jaga urip Sunda salawasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.